Menara Gereja Rusia. Hayu urang tingali kumaha carana ngangkat lonceng. Urang asup ka tangga. Di dieu aya liang anu aneh. Salaku jandela eta handap pisan. Salaku panto eta leutik dina ukuran. Anjeun kedahna goler pisan pikeun lebet ka dinya. Ieu tangga ka luhur. Tembok di hiji sisi dijieun tina batu, di sisi seuheun tina bata. Urang naek tangga sareng mendakan diri di tingkat kadua menara lonceng. Ieu di jalur ieu. Pikeun naek langkung luhur, anjeun kedah kaluar ti menara lonceng ka hateup, sareng asup deui ka liang anu sanes. Jeung ngan waktu eta bisa lebet ka lapangan di handapeun lonceng. Jadi heula kudu naek tangga di dieu aya jalanna. Teras kaluar ka hateup jeung asup deui ka menara lonceng ka jalur anu sanes. Lubang ieu teu acan aya samemehna. Langit-langit ragrak. Kacinggalina bata-bata kaluar tina susunan. Jadi di jero menara lonceng parantos didamel kamar khusus anu teu jelas tujuanna. Manehna penting pisan nepi ka kudu ngagabungkeun jalur jeung pananjakan anu teu merenah. Gantina tangga normal ka luhur. Meureun ieu mangrupikeun kamar tambahan pikeun resonansi akustik